أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم أولئك الله أعلم بمرضهم نزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار. Ayat dia turun mengomentari satu jamaah kumpulan jamaah asal anu arasul Islam di jamaah walam yuhajiru pada henteu ngilu hijrah dari kaki geuting di Mekah fakultilu maka terbunuh eta jalma-jalma di yaum batin poean Badar ma'al kufar jeung jalma-jalma kafir. Turun be ayat Innal ladzina sayastuna jalma-jalma tawaffa anu ngautan hum kaladzina saha malaikatu malaikat zalimi bayanan nganiaya anfusihim zalimi anfusihim bayanan anu nganiaya ka awak-awak netaradina kunaon nganiaya bil muqawmi ma'al kufari cing jeung jalma kafir wa tarkil hijrati yang henteu hijrah padahal bisa hijrah padahal memungkinkan untuk hijrah tapi kegenting henteu ngilu hijrah teu daek hijrah qalu ngarom malaikat kaeta jalma-jalma terbunuh teh untuk ngilu hijrah untuk daek hijrah padahal memungkinkan untuk hijrah muafiqina ada ngawoleh ke malaikat oleh kumacet malaikat fi ma kuntum fi ayyi syai'in kuntum fi amri dinikum fi ma indal dene perkara kuntum bukti sirah kabeh fi ayyi syai'in dina perkara anu mana kuntum bukti arane kabeh minggu dina urusan arane kabeh ai marane sabenerna kumaha katanya aing Islam teka Islam tah qalu ngomong eta dina ngajawab teh kunna mustadafina kunna bukti kami eta mustadafina lalu mah kami ajizina iqamatina kami tidak bisa tersambung ngadeukeun karena agama dan memang situasi nalika di Mekah teu memungkinkan memperhatikan agama waktu hari ke ajaran Islam. Ajizina mustadafina fil ardi di tanah Mekah. Karena hiji jalan kafir perang Badarnya dia terbunuh bunuh diri qalu terus ucap ya malaikat alam takun ardullahi wasi'ah alam takun nahan terbukti lawan ardullahi bumi dan Gusti Allah eta wasi'atan anu lega fatu hajir sehingga bisa hijrah arajan kabeh fi hadi bumi Allah di tanah nu jalma-jalma kufur kafir kan lembur anu saja sakumaha anu dipigaweku babaturan arajeun kang cari cimpai dirinya atunaha kapan bumi manusia Allah teh lega cicimpai dirinya bunuh diri padahal hari hujan teh baru ketika baru dikorbankeun anaknya pakaian kebon kadang pamajikan culbai budak leutik culbai dari hijrah teh jadi kemampuan naon kayak hijrah lamun cicing bae dirinya nya teu bisa
nembungkeun ka Islam kudu kitu jama kafir waktu hari terbunuh bisa diboleh nyamel kita hijrah lain itunya faulaika ma'wahum jahannam wah diancam ke jahannam faulaika maka ahli itu jalma-jalma terbunuh gara-gara tidak hijrah padahal nama memungkinkan untuk hijrah eta ma'wahu ahli tempat nah eta ladina ka jahannam neraka jahannam wasa masir jeung ahli jahannam teh tersa goreng-gorengna tempat balik pak goreng-goreng apa balikan teh jahannam kalau jeung nu bunuh diri seperti itunya bunuh diri jadi teu daek ngalaksanakeun parentah nya di golongan lalaki minar rijal di golongan lalaki nu geus larempo dari hijrah teh mau komo hijrah di Mekah ka Madinah sok geura pernah nyamok perjalanan antara Mekah ka Madinah tumpak mobil bae genep jam jampe teh kecepatan 100 kalau wae genep jam sarua jeung Jakarta ka Semarang Lempang kaayaan zaman baheula teh Jabal Lempang kana teh mapai gunung lain gunung pasir gunung batu nah teh lain beda jeung batu baru di urang batu teh siga batu marmer teh lamun kagores kana ieu teh seupeut ka gitu nya siga kaca batuna itu ya sok gunung di Mekah makali itu nya siga kaca jadi nanti itu jaga ya perjalanan sabarang poe berarti kudu mawa cai ke sabarang dah hese cai ya terus zaman baheula loba rampok di jalan teh itu tah loba rampok lamun bobowaan loba teh di rogahala di jalan mata anu teu hijrah teu naon lamun anu lalem anu mah golongan lalaki nu geus larempo tidak memungkinkan untuk hijrah eta mah dikecualikeun atau wanita pangawakan awewe aduh mau awewe mah haripu ya komus ini mah loba pemuda nawe lamun munggah aja lah yang saroge ulah mau awewe mah bisa lek saroge ya ulah mau awewe minta jajan berjalanan wal wildani jeung barudak kene alladzina la yastatina hilatan itunya anu henteu kuat kana hijrah boga itunya terus perjalanan sakitu jauhna jaba situasi kondisi lain kitu mah dikecualikeun henteu kitu mah teu diancam ku jahanam walayah taduna sabila teu nyaho jalan teh ya hijrah teh nyaho jalan dikira cok faulaika asallahu ayyahu anhu faulaika ta'ala dikecualikeun tadi begitu ta'asallahu asa deket kesal-kesal ta'ayyahu ayyahu ngampura Gusti Allah anhu teta jam-jam dikecualikeun tadi dan kitu mah mudah-mudahan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah ari teu kawasa mah kawasa itu anggar aya kewajiban hijrah mah aya pada teu kawasa yang mudah-mudahan dihampura wa kana Allahu afuwan ghafur wa kana jeung salah ta'afuwan
dan anu sehampurana kafura betul tegasna sehampurana. Sallallahu صلوا على